Mana kernaon? Kakak biasa kak, emang anak teh keur nongkrong di balong batur. Tah, kebeneran kak, kadi heulas kedeung. Naon mana? Iya kak, mang anak teh cek beja kakak teh cenah teu bisa ngitung beneran teu. Bisa mana cok saha teu bisa? Aya we nu ngomong ka mang anu kak. Cik enak kumaha anu rek dites, siap teu? Sok we tas kakak. Cik, ari geus 3 sabaraha kak? Geus di rumah 4 mana? Bener. Ari geus 5 kak sabaraha? Gampang pisan geus 5 mah genep mana? Tapi nya bener kak bisaan. Nah, ari kakak di imah sok diajarkeun ku saha gitu. Ku bapak kakak atau mana? Cikan sakali deui kak. Ari geus 10 sabaraha cing kak? Yang geus 10 mah Jack, Queen, King, jeung As mana? Anjay, kakak mah bener pisan euy. Hehe, rap.